Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengawasan rutinan malam Khamis di Masjid Al-Ummah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur disangatkeun kehadirat Allah kalayan irodah kudroh irodah mantena urang sadayana dina yaumi ditepangkeun dina acara rutinan anu sababaraha mingon kapengker ku urang diliburkeun berkaitan sareng Ramadan. Alhamdulillah dina minggu kamari malam Kamis anu paros kalangkung dibuka deui ku dikawitan ku acara halal bihalal. Ayeuna panginten alhamdulillah urang pastiasa nampi materi nu sakumaha biasa. Tadi parantos didugikeun ku Al-Mukarram ilmu kamu besan bekal ibadah urang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan naon rupi nu tos didugikeun janten ilmu anu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kanggo salajengna supados teu nyangkolong waktos simkuring oge bade neraskeun kana hanca Al-Qur'an. Namun satu acana simkuring bade nyumpkeun nedapi doa di sadayana khusus kanggo putrana Kang Dede, salah sawios reng-rengan keluarga besar DKM Al-Ummah, putrana atanapi putrina Neng Yumna ayeuna nuju dirawat di rumah sakit nyata kata raja DBD. Mudah-mudahan sing enggal sehat, sing enggal meuli deui ka bumina. Oge Ibu Ramana sing paring katabahan kasabaran di barokati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atur nuhun kana pidoana, mudah-mudahan doa urang sadayana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Kanggo hanca pangaosan Al-Qur'an nyaeta manawi telepat ya. Tapi insya Allah ya, ayat 40 hiji masih dina surat Maryam, surat nomor 18 juz ka-16. Kamari disimpen teh dina ayat 38 ayat 40. Nyata berakhir teh dina sejarahna Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Ayeuna urang kawitan kana ayat
41 dugi ka ayat 45 anu berkaitan sareng sejarahna tarehna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Sok sanos kamari parantos tapi urang wangsulan deui tingawitan nyata di ayat 41 sakuma biasa bil barakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mamparin kasayan ka urang sadayana tina setiap ayat kalimat anu urang diaoskeun. Mangga urang sasarengan aoskeun heula dibuka mushafna. Sakali deui surat Maryam ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Ibrahim. Wazkur fil kitabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budis syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliyya. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur jeung sebutkeun bejakeun ku anjeun Muhammad fil kitabi dina ieu kitab
maksudna Al-Qur'an. Ibrahima sejarahna Nabi Ibrahim. Ai uzkur tegasna becakeun ku anjeun Muhammad, bacakeun ku anjeun Muhammad, ajarkeun ku anjeun Muhammad, ya Muhammad, hai Muhammad, fil kitabil azizi dina ieu kitab anu mulia nyata Al-Qur'an, Khalilur Rahmani, riwayat atanapi sejarah kisah kakasih pangeran eta teh julukan kanggo Kangjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim teh disagedengeun sok disebut Abul Anbiya, ramana para nabi, oge sok disebut Khalilur Rahman, manusia kekasih Tuhan. Ibrahim alaihissalam nyaeta Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Innahu sanyanyana ari eta Nabi Ibrahim kana aya eta Nabi Ibrahim siddiqon eta anu banget benerna nabi yang tur jadi nabi ay mulajiman lisidqi mubalighon fihi. Jadi benerna teh kacida benerna tur naon disampaikan ku anjeunna eta kacida benerna. Jami'an baina siddiqiyati wan nubuwati, terkumpul dina jiwa Nabi Ibrahim ieu karakter siddiqiyah jeung karakter nubuwah. Jalmi anu banget bener, jujur, dapat dipercaya, oke sifat-sifat kenabian. Wal wardu tanbihul arabi ila fadli Ibrahima, nu dimaksud ku ieu ayat mangrupakeun peringatan ka orang Arab anu pada khususna tentang keutamaan Kangjeng Nabi Ibrahim. Naon margina dihususkeun ka urang Arab alladzi yaqumuna an intisabi ilaihi sumaya buruna awsana, ongkoh marane teh ngaku yen orang Arab keturunan Nabi Ibrahim. Cek urang Sunda teh mah abul payung butut nya ngabangga-banggakeun turunan kuring mah Nabi Ibrahim, turunan kuring mah Nabi Ibrahim, tapi dina kenyataan yang buruna asnam ausan maranehna jalma kana berhala. Kan reun aya nyaman ngaku turunan Nabi Ibrahim, turunnya kanu jadi karuhun, berarti kudu diwarisi tah ya ibadahna Nabi Ibrahim teh ya naon annahu imamul hunafa'i, nu padahal Nabi Ibrahim teu ngajarkeun kana penyembahan terhadap berhala. Justru Nabi Ibrahim teh imamna agama tauhid, pamimpinna agama tauhid, tegasna agama anu bertuhankan satu, la ilaha illallah. Ibrahim imamna teh, peloporna teh wa qaja bi tauhidi sofi. Nabi Ibrahim geus ngajarkeun agama tauhid anu murni, anu suci, jauh tina kamusyrikan, jauh tina khurafat, jauh tina tahayul. Estuning bener-bener tauhid ka Gusti Allah sakumanu digambarkeun dina surat Al-Ikhlas. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Eta tauhid saha? Kangjeng Nabi Ibrahim ya. Alladzi da'ahum ilaihi khatamul mursalin. Anu eta ajaran tauhid sami sareng naon ajaran nu disampaikeun ka urang Arab pada khususnya waktu sarita ka urang pada umumna ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiin.
Jadi para basadayana agama Nabi Muhammad lain agama anyar, tapi agamana para nabi. Jadi lamun digambarkeun mah sapertos anak tangga gitu ya. Anak di masjid aya tangga. Nah, tangga kahiji eta teh berarti ngagambarkeun tobakoh. Dimiti Nabi Adam, terus Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus berakhir di Nabi Muhammad. Eta teh lamun digaris sudut tanggana bakal membentuk garis lurus siratal mustaqim. Contohnya di halaman tanggana disipat ku tukang kayunya. Jadi naon dah garis lurus. Eta nuduhkeun yang agama para nabi teh sami. Jadi kacida salahna lamun aya anu nyebutkeun Nabi Ibrahim Yahudi, Nabi Ibrahim Nasrani, atau Nabi Isa Nasrani, Nabi Musa Yahudi. Sadayana nabi eta nganggem agama Allah, nyata agama tauhid. Aya dinul Islam. Ibu qala tatkala nyarios Nabi Ibrahim li abihi kanu janten ramana nyata ajar ya abati he mama mencek bahasa urang nama lima ta'budu kunaon mama menang nyembah mah kana berhala kana patung tapekong ya la yasma'u wa la yubsiru anu padahal eta sesembahan teh teu bisa ngadenge jeung teu bisa nenyok wala yubni anka sai'a jeung moal bisa nulungan eta berhala saeutik oge tina pangabutuh bapak. Bapak kunaon menang nyembah-nyembah benda anu teu ngadenge anu teu nenyok lamun teh mah diperintah tulung moal bisa mere pertulungan. Ayeuna dawu mutalatipan bihitobihi dina ieu ayat katingali kumaha lembah lembutna Kangjeng Nabi Ibrahim menyampaikan dakwahna kanu janten namanya nyata ajar teh mustamilan lahu nahwal hidayati wal iman. Naon maksudna Kangjeng Nabi Ibrahim ngadugikeun ieu ajaran kalawan lemah lembut dengan harapan mudah-mudahan nu janten ramana kenging hidayah, kenging petunjuk, kenging keimanan dibukakeun manahna. Ya abati lima ta'budu hajaron mama kunaon ari mama meunang nyembah-nyembah batu. Sabab salah satu bahan anu didamel di Allah ngadamel tapekong atanapi arca atanapi patung teh nyata naon? Batu. La yasma'u wa la yubsiru. Nu padahal eta patung teh teu bisa ngadenge, teu bisa nenyok. Wala yajlibu laka naf'an aw yadfa'u anka dharan. Nu moal bisa mere manfaat, anu moal bisa mere madarat. Lamun teh mah eta berhala terus-terusan disembah teu aya jaminan kanggo mere manfaat ka bapak. Sugan ladang nyembah kana eta berhala teh bapak engkel asup ka surga. Atawa sabalikna teu aya ancaman lamun teh mah bapak teu nyembah kana eta berhala engke bapak asup kana neraka. Da anu ngaduhe teh mah sajing mung Gusti Allah. Allah mah mere manfaat, mere madarat. Lamun urang nyembah ka Allah manfaat, urang bakal jadi naon ahli surga. Sawangsuna lamun urang teu nyembah ka Allah, berarti Allah mere madarat ka urang. Urang bakal asup kana neraka. Da ieu sasahuranana saha Kangjeng Nabi Ibrahim kanu janten ramana nyaeta ajar anu damelna anjeunna nyembah-nyembah berhala. Ya abati he bapak ini qad ja'ani minal ilmi malam ya'tika mama saestuna abdi geus datang ka abdi ilmu malam ya'tika nu teu pernah datang eta ilmu kan salira. Jadi bapak pangna abdi kumawan tun nyarios kitu ka bapak teh sanes hartosna abdi teh terang yen bapak teh bapak abdi
sanes maksad culudur margi abdi nyarios teh berdasarkan ilmu. Jadi sanes kahayang abdi sesuai jeung sifat nubuwahna layan tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sadaya nabi juga tara cumarios iwaldi wahyu ti Gusti Allah. Ta abdi teh ngadugikeun wahyu ilmu nu katampi ku abdi nu tinantos ka bapa mah malaya ta ilmu teh nu ngabdi ku abdi diduikeun ka bapa. Ta eta dakwah saha Kangjeng Nabi Ibrahim, ya abati ini korjaani minal ini malam ya'tika qarraron nasha bil latfi wala yasifu abahu bil jahli. Nabi Ibrahim mengulang deui kana ajakanana kalayan lemah lembut kalayan mantena teu kumawantun nyebatkeun kanu janten ramana jelema bodoh. Padahal sebenarnya mah anjeunna secara keilmuan mah meyakini yang bapak nanti jelema lawan yang bodoh. Tapi ku adabna Nabi Ibrahim sebagai anak soleh maka anjeunna teu wantun nyebatkeun yang bapak jelema bodoh. Tapi anjeunna ngadugikeun bapak abdi ieu teh abdi nampi ilmu ti Allah nu tinangtos bapak mah teu uninga kana eta ilmu. Henteu hartosna teu uninga teu meuli naon bodoh teh. Tapi Nabi Ibrahim teu culangon yen bapak teh bodoh teu wantuneun sok sanajan bapana teh ahli neraka dan memang bener bodoh. Tah ieu adab adab yen tetap sakumaha urang ngagaduhan ibu rama misalna kufur musyrik ka Allah dina palebat dunia wa wasohibhuma fid dunya ma rupa tetap menjadi ibu rama urang kada digauli ku urang kalayan sae contoh kanjeng Nabi Ibrahim sakumaha kufurna nu janten ramana tetap anjeunna ningalikeun sebagai anak yang soleh santun kana janten ramana. Tapi ini mugia bapak nurut ke abdi ahdika tangtos abdi bakal nuntun ka bapak siraton sawiya kana jalan anu lempeng. Ai akbil nasihati bapak mugi bapak kersa nampi kana ieu nasihati abdi jeung mugi bapak taat kana naon ku abdi diuningakeun arsada ta ila tariqin mustaqimin. Nah ku cara kieu abdi hartona geus nuntun ka bapak kana jalan anu lempeng. Tihi nu aya dina eta ajaran teh an-najata minal mahaliki. Kasalametan tina pirang-pirang karuksakan. Jadi aya jaminan. Lamun bapak nampi nasihat abdi, lamun bapak mengikuti ajaran abdi, dijamin ieu ajaran teh bakal nyalametkeun tina karuksakan. Boh karuksakan di dunia atau karuksakan di akhirat. Paman tabi'ah hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Saha jelema nu mengikuti kana petunjuk kaula saur Allah fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka eta jalma moal meunang kasieun moal meunang kaprihatinan. Ya abati he bapak la ta'budis syaitan. Bapak teu kenging nyeumah setan. Ayla tuti amro syaitan fil kufri wa ibadatil ausan. Tegasna bapak ulah taat ka setan sabab kata setan teh geus marentah kana kufur. Nya eta ku cara naon? Nyembah-nyembah berhala. Inna syaitana kana lirrahmani asya. Sanyanyana setan aya eta setan lirrahmani ka Allah asya eta banget dorakana. Ai inna syaitana asin lirrahmani. Setan teh eta banget doraka ka Allah. Mustakbirun ala ibadati rabbih. Takabur. Sombong, gumede. Tina nyembah ka Gusti Allah. Paman atoahu abwahu umargi kitu jalma anu taat ka setan eta bakal kabawa cilaka. Terakhir Nabi Ibrahim nyarioskan janten ramana, ya abati inni ahobu ayyamasaka adzabun minar rahmani tatakuna lisyaitani waliya. Bapak abdi teh moal abdi teh sieun
kena ka bapak siksaan nyeri ti Gusti Allah. Engke bakal jadi batuna setan. Eta cariosan terakhir nu diuningakeun ku Kanjeng Nabi Ibrahim kanu janten ramana nyaeta ajar tahdzirun min su'il akibati wal makna akhafu an kamu ta'ala kuprika. Jadi tetap Nabi Ibrahim ningalikeun rasa kadedehna, rasa kanyaana kanu janten ramana. Naon maksudna? Abdi paur bapak teh maot dina kakuburan. Maka engke bapak bakal jadi ahli neraka babarengan jeung saha? Jeung setan. Eta anu dimaksud naon ku abdi diduhikeun ka salira bapak. Cariosan Nabi Ibrahim anu sakitu lemah lembutna sehingga dina ieu ayat namina Ibrahim tuan dulu yang nyebab nami ya abadi ya abadi sugan he ajar tedah jelema kafir eta diurang termasuk salah satu adabnya lamun murang kali kami jadi sepuhna teu kenging nyebat naonna nyebat nami nah Nabi Ibrahim gitu tuan dulu ajar ya tetapi dengan panggilan anu sopan ya abati ya abati ya abati. Nah naon anu didugikeun ku anjeunna kalayan penuh kesopanan dina ieu aya maka urang meunang sababaraha pelajaran. Pertama bahwa agama anu dicanak ku para nabi adalah satu nyaeta dinullah agama Allah. Anu kadua bahwa salah satu tugas nabi adalah tabligh menyampaikan ajaran Gusti Allah. Anu katilu urang selaku amurang kali tetap kudu niru kana kasopanan para nabi. Tingali Nabi Ibrahim najan bapak najan makafir tetap anjeunna ningalikeun adab-adaban kanu janten sepuhna. Mudah-mudahan di ayat urang tiasa kenging pelajaran anu berharga sehingga urang bisa hirup sesuai sinaran tuntunan Allah sareng Rasulna. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.